Pokoknya meme nonton, Di like, Di komen. share, and subscribe. Lapar amat. Dulu apa rasanya? Mah, masak apa hari ini, Mah? Duh, jam malahan atuh. Setengah 7. Penting kasarean lapar. Naon jadi sare. Alhamdulillah bisa sare, beteung lapar ge. Ku hawa capek kamari nyaribut layangan meureun. Jadi ngarasa capek tunduh we. Siga-siga anu dibius ku dokter asaan teh teu karasa jam. Pamajikan masak naon? Ini lapar amat, Mah. Aduh, Mah. Ini naon kieu, Mah. Mah, si Mama ka mana nya? Apa? Oh, gening. Urang dengan pamajikan. Ari kawin ge incan. Poho urang teh bujangan keneh nya. Aduh, aing mah apes masak sorangan atuh ieu mah. Suganteng sebagai pamajikan, ngono di jero ngimpi. Pamajikan geulis, soleha, nyawana mah geuning ngahayal eta teh jeung ngimpi keur peuting. Mandi Sugana yaring geus mandi mah, aya randang ngalewat ge bisa rada diheureuyan. Sugana ya atuh. Randana kapeumpeureman matana. Ningali urang kasemsem asaan teh. Maksudnya? Euy, campur we nih. Dah, ayo pada sare wae di imah lagi tuh. Assalamualaikum. Dong. Assalamualaikum. Dong. Keluar nih kubuk anjing. Dong. Kubuk ketok. Dong. Dudung. Kamana ya si Dudungnya? Teuing. Urang dobrak ke pantona dah. Oh, ayo. Ya, dobrak dah. Mana? Waalaikumsalam. Kasih arek ngadobrak panto urang teh keur mandi. Oh kasopanem nih arek didobrak-dobrak wae sahanya. Nih, Sep. Rek naon nyampur teh dobrak-dobrak. Rek tarung lain, teu nyaho lain ieu. Jurusan Cimande ieu, lulusan Cimande gagabah we maneh. Emang ente kira ka Cimande naon di ditu? Eta jualan sate. Oh, segante mah itu belajar silat. Yang mau dagang sate. Si Dudung ieu aya katipu. Rek naraon nih. Sep,
kadarieu rek ngabeakeun kue geus beak kuehna ge tuh ku beurit. Etas, emang orang ka dieu arek ngadon neangan kue. Urang mah ngajakan ulin nih is dung. Enggak sih dong, ka sawah. Urang niis di ditu, mana mah cing wae di imah. Nyirikeun telakuna teuing maneh teh. Urang mah lain nyirikeun teu laku. Urang mah ganteng kieu, piraku teu laku, ngan urang mah nuturkeun anjuran pamarentah, dititah hicing di imah. Cing di corona urang mah. Dah, kieu ganteng. Corona ge mau beukieun ka maneh mah. Ah, maneh mah bisa wae dong. Bisa wae pas lu meong teh tah huluna. Bisa wae maneh mah oni hulu meong. Maneh jeung urang teh dulur. Aki maneh jeung aki urang pa aki-aki. Jadi ulah pangerek-ngerek, mending urang ka sawah. Yuk, Sep. Nih. Cenarek nih, Is. Yuk urang ka sawah buru dah. Urang ka sawah. Mah atuh maneh mah lalaunan nya. Sorry urang teh sengaja, ku semangat urang. Teuing ge mah. Awas ya. Oh, no, urang insyaallah. Aduh. Kedeung. Banyak urang naik ke sawah kikieuan. Dari mana? Aduh sugan we di sawah Randa. Ya Allah ka sawah doa ya Randa. Ulang muah hayang ka hayang salina. Hati ulah lila sia. Aduh corona penyakit asal Cina nyebar ke Indonesia ngariwakeun kabeh jalma sesalaman oge ulah homo salat berjamaah Jumatan oge di imah sama pian garing para eling-eling jalma olah cian corona. Eta sahanya budak teh sairan mending ngeunaheun kitu. Saha teh? Ini genangan amat suarana. Tak apaleun ente mah kurang gaul. Eta mah si Aang. Anu teteh gelis teh. Pan nyaho teu sirahna teh botak, mangkana make tiung. Tapi lumayan sih alus. Urang sampeurkeun yuk. Bising balik manten. Ayo sawadeurean ya. Siap. Dudung si Asep rek naon nyampeurkeun ka ditu. Rek naonnya si Asep jeung si Dudung ka ditu. Nyampeurkeun si Aang. Ih si Oni mah kalaka hicing di dinya. Bedon jelema teh tepeka. Sep, Woi. si Oni kalaka hicing di dinya. Heeh. Kadang urang sampeurkeun heula dah. Ih, maneh kunaon hicing di dieu? Kade-kade maneh ngisingna calana nya, hicing kieu. Puguh ya teh keur mules. Ih, Lain mules dong. Kurang bingung mana ka itu arek naon. urang ningali debos ka ditu. Puguh ge maneh ulanyin urang emosi wae ka ditu teh tadi kan geus dijelaskeun si Asep. Ngadenge sholawatan si Farhan. Ayo urang ka ditu babarengan. Yuk, ayo buru, milu. Buru. Mana ya debus teh, Dung? Mana ada debus di dieu? Mana bener, hayang nenjo debus. Bener. Ulah ceurik, ulah nyesel. Ayo urang milu. Buru milu. Ulah top kebuan. Maneh urang rek dibelem, debus. Hari mana Dudung keterlaluan amat. Mun atuh belah dituan caeutik mah. Ulah urang mah karunya kene ka maneh teh jeung geuneuk hideung ge eta maneh baturan urang kene keukeuh hampurannya. Hari mana bener-bener kos lu meong teh. Ayeuna geus nyaho can maneh. Urang ayeuna rek ngajelaskeun ka maneh. Urang jeung si Asep tadi nyampeurkeun teh arek ngadenge anu sholawatan si Farhan. Maneh mah meuni teu ngarti-ngarti. Bedon. Nya. Ngarti teu? Henteu. Maneh mah bener. Sakitu teh urang saeutik ngalemparna maneh. Komo jauh meureun. Astagfirullahaladzim Dudung, kabaturan meni kitu amat. Urang kalepasan asli, Sep.
ulah kitu-kitu deui dung. Itu baturan maneh. Insya Allah urang kalepasan tadi mah. Ih, ini kesel atuh ku si Oni urang. Kenal? Jadi mah. Emang nuju amang mang. Jadi sama naon jang mendingan Ahmad. Eta teh sayaran Sunda mang nu ayeuna nuju viral di medsos. Ari mensos teh naon, Jang? Urang mah teu nyaho. Medsos teh media sosial. Ngomong mah teu gaul. Emang Ujang kunaon ngantunkeun sairan ieu? Kieu mang gara-gara corona seueur jalmi nu sarieun ka penyakit eta nepi salaman ulah silaturahmi entong nepi ka salat Jumat oge di imah. Jadi ari Ujang hoyongna naon? Ari menurut abdi mah menang wae waspada tapi ulah luluhkeun komo nepi kaninggalkeun kewajibanana. Ade euy. Budak-budak kieu geus pemikiranna pohara pisan. Salut mamang mah ka Ujang. Mending kieu we Jang ya nama. Mending urang doakeun babarengan supaya penyakit ieu corona leungit di alam dunia nya. Nuhun mang, amin ya robbal alamin. Amin. Jang, mamang jeung rencangan bade indit lah nya. Nuhun waktosna. Nuhun mang, sami-sami. Kade mang di jalan bisi aya corona. Mohon Jang, bade dikepret ku abdi corona dah. Oh itu aya ngadukeun ya, pasti pegat. Oh, aya ngadukeun. Pasti benang kurang ya. Anggut. Yelai. Yolai. Urang lawe. Benangna. Dam benang kurang yo. Benang kurang. Urang elai. Urang heulai. Benang kurang oge. Urang elai. Urang heulai. Woi, barudak, kenalan mana di dinya? Woi, eta kukumul, ribut deh kukumul ya. Guys, bisa. Woi, bisa. Woi, ulah paribut, ulah paribut, woi. Ngas. Ngas ulah ribut. Mama bisa kecampur mang, mah bisa udah letik. Hei, mana yang ngajorongkeun urangnya? Awas nyawa. Geus weh, ayeuna mah urang bagi dua layanganna. Urang kantilana. Ampura kumaha wae Dum. Katakan Chef. Mana emang Ampura. haraina jiga kadur bebena wae. Ampura. Tulungan Chef, tulungan. Iya. Aduh, ngagawean urang maneh mah. Ini teu kudu naon nih? Aja nu, si Oni nama. Asa ulah tangkala we. Oh, bener, Chef. Hadenya di lemur urang masih kena aya budak pamikiran kos kitu. Urang-urang mah belum tentu bisa kos kitu. Oh, si Farhan di dieu dong. Oh, bener urang ge tamah hade budak teh pokona mah lah. Urang bangga di lembur urang masih kene aya budak leutik pemikiranna dewasa kitu. Subhanallah. Subhanallah meuni kesel. Urang mah ka maneh. Kumaha pamikiranna? Ari marane urang nyebutkeun subhanallah teh wala kanyarekan. Eta teh ciri urang ngagungkeun ka Gusti Allah. Kita atuh mah teh nya. Astagfirullah. Tah kitu gerak railing maneh teh nya.
Hare amat ieu. Lembur nih ujul masa potong-potong acan. Aduh, kamaran aja. Aduh, karasuk kene awak. Ieu baru jam. Sayang diurut menangan meureun ya. Si Mamang Yana tuh itu. Coba hek nanyakeun tukang urut sugan nyahoun daerah dieu. Mang. Bol, naon bol? Dia tukang urut nu ieu hade teh, Mang. Urang nyeri awak, Mang. Aduh, keur bieu urang dijorong barudak. Kedeng mang, mun teu salah kayak pikir-pikir heula, ingat-ingat heula. Mun teu salah aya mang di ditu tuh di kebun kalapa ngaranna teh Bapak Udin, Mang, Bapak Udin. Ieu teh mah bapak urang Mang Yana. Geus atuh urang ka imang ngurutna. Jambul ngaran Udin teh lain bapak maneh hungkul, Bul. Loba. Aya Udin Petot, aya Udin Gembul, aya Udin Cilok. Oh, sugan teh ngaran babeh urang. Namun ngaran babeh urang mah geus we urang diurut di imah balik di imah diurutna. Nuhun nya Mang Yana infona. Bul, sami-sami enggal damang ya, Bul. Amin Mang nya, nuhun doana. Iya dong dong. Ada anak. Mang Jambu kebeneran aya perlu. Kadila Mang, dia. Mang, tadi aya naon Mang di ditu Mang? Tadi urang tiluan ngalewat, aya naon Mang Jambu? Asa rame-rame. Dia urang di dinya tah barudak. Kurang dipisahkeun. Urang nu beunang. Emang aya masalah naon sih Mang? Kok bisa gitu sih? Dia urang barudak paribut layangan. Kurang dipisahkeun urang nu beunang. Kuatkan nyeri ieu tonggong ge. Aduh. Terus kumaha eta Mang? Budak dua nu ribut tadi. Ari budak nama sih geus damai Jang. Cuman urang na we nu jadi korban ye. Aduh ripuh. Oh syukur atuh Mang, ari budak geus daramai mah. Sakirana nyeri keneh wae Mang, ke urang dianter Mang ka tukang urut. Oh heuh, nuhun atuh Jang. Amun arek nganter mah urang ek balik heula nya Jang. Nuhun heuh. Nuhun Mang, infona sing geura tereh cagede Mang. Nuhun Jang doana nya. Mangga sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, ayeuna urang loba menang pelajaran ti budak leutik. Kahiji, urang menang pelajaran ti si Farhan. Anu pemikiranna leuwih dewasa ti urang-urang. Nu kadua, urang menang pelajaran ti budak anu keribut masalah layangan. Tapi teu cara urang-urang. Mun ribut teh kacikalila teh. Heueuh pan urang-urang mah anu leutik digede-gedekeun, anu pendek dipanjang-panjangkeun, anu bege diras-raskeun. Juga naon nya? Heueuh, ente mah bedon. Ieu mah urusan budak ngora, ente mah moal ngarti. Geus ayeuna mah jeung motivasi pikeun urang-urang. Teu selamana hirup urang teh kudu bodoh, kudu aya benerna. Urang paling setuju ka jelema-jelema anu boga prinsip kos kitu. Urang ulah selamana bodoh, kamari-kamari urang teuing bodoh. Urang lugu, tapi urang kahareupna kudu aya motivasi. Urang kudu berkembang. Urang jalma leutik, tapi ulah dijieun leutik-leutik. Urang lebarkeun hate pikiran. Bere ka batur motivasi, urang tebarkeun ka batur kebaikan, insyaallah urang berkah hirup dunia akhirat. Amin. Ngomong-ngomong geus sore ya cuaca. Nya. Ayo urang aruwi yuk. Yuk ah. Urang mising neangan, mama urang mising neangan. Ayo udah. Beneran dia poean can diangkat.
Geus mulai ya. Ulah wah. Action. Sugan maneh. Sugan mana? Hari mana? Dari kita mainnya jualan sate segan daun. Silat, belajar silat. Eta goblok. Favorit yang meta. Action. Ya lo sugan berarti aing nyamper. Gede. Gelo atuh. Kapan cinta mah buta. Cinta itu pokoknya kayak orang yang penting gak imam malam mingguan. Jangan lupa neng subscribe. Boro melu ngelocok ogoan. Mana kurang naik di belum debus 3, 2, 1 action. bah itu Saya langsung banget. Action. Jadi kieu mang waspada mah nyeru bas 1. ini aduh. 3, 2, 1. Anu pegat. Pasti bener. Anu ngaduhkeun. Adam pedang bola. Coba kesian wae. Nggak suara ribut, nggak suara ribut. Action. Amin. Gede gue orang ya kasih ampun atuh. Action. Naon teh? ampun Action. dia urang didinya ngalikeunna ka aing Tuh. Action. Tuh makin geus satu. nuhun jangnya sadayana tadi orang tiluan ngelewat nempo Mang Piat Mang Piat sisirian Action. Ada mana? Lari ke sana. Kok kayak itu sih? Goblok. Belum. Goblok. Action. Oh, nun atuh mangyana infona nya. Tuh make oh. Oh. aing mau air oke guys jangan lupa subscribe and comment like guys Like, share, komen, jeung subscribe-nya. 2, 1 action. Hei, ayo mulai. tong poho kasadayana aki nini uyut ua subscribe and like comment.